si Puyang. Si Galing kalau mati kamari darada paruyang awak harus. Saya tadi saya maot jadi. Jadi ini sisi jalan. Yo kumaha eueuh batur. Eueuh nu ngalayan. Iga ditu aya maimit. Masa kaduga ngalayan. Ayo atuh. Da barudak eueuh hiji-hiji acan. Aya teh ieu. Tadi nama abdi teh ka Banjar cenah jeung budak. Lah ulah teuing isuk dewe ka Banjar mah ceken. Wah ngalayan urang. Iya tadi. Heeh. Tadi jam 7. Nenek setengah 8 ka itu teh. Ai kitu da. Meureun jam 7 geus maotna ai bebejana mah kapan beurang. Jelema teh geus areueuh. Da anyar keneh bubar wa utar. Da batas di pasar wa utar teh. Ai beurang cenah nyampak anu arek ngaraji logak cenah kakara. Ada itu cekeng teh. Urang ge tas ngalayat ngan sakedeung. Da eueuh jalma di imah. Maimik angot cekeng kita nungguan dagangan beas dan gitu. Anakna keur dibaruat. Sakedeung aya meureunan saat tengah jam di ditu teh. Awewe mah berak. Aya lalaki areueuh heueuh ajal mah gawe kitu pa digarawe nu buru-buru. Da bubar jam 1 waut anyar keneh karano. Ai di dinya ya teh. Nah, eueuh jalma. Eueuh motor mah. Aya mobil kesan. Aya milu mi. Ini. Teuing milu meureun. Oh, da insana. Sana datang ke ayah nu ngebel masih. Nani. Mana cenah si Pirda geus arokan. Kos cenah wae aing teu bisa leumpang. Ulun-ulunan jeung maimik sama wa isot menang 3 kali eureun teu ka bah warung da tukangan warung mana nih. Na jalanan. Lah ripuh. Teu eureun ieu ka maeuneum teh nyai. Mau eureun da tas ngalayan. Entong. Cenah kitu aya di luar ieu mana teh. Pamalig cenah cekolot mah ikan nu geuring tas ngalayan da maeuneum da kitu deui. Teu daek ngajelawog berang puting ge hayang dipris we. Oh nang aya anu ieu leuing di mana teh mana? Oh tuh nu hilpang hilirna. Anu ieu Pan maot mah ino man. Anu di kidul. Heeh. Mana ning cici. Geus 4 tahun. Aya di asian ku saeuna tuh. Oh nu ngasiana we purang sapu mirun sono larawat. Oh daerah sisi jalan jalma telas-alas. Tadi mah meureun tas ngalalayan loba aya genep mah motor tadi. Oke teman-teman, nah itu aja barang nenek gue ya. Tong telepon atong poho dilik di komen subscribe-nya video orangnya hatur nuhun sok nempenya. Lah oke, vlog selanjutnya kita bertemu dengan siapa lagi? Suang di vlogkeun. Dah.